dina toriko makin tinggi ngamalkeun toriko siap-siap nu nyelikeun kana batin urang sadayana adalah hiji waktu eta jelema kasaking ku ketinggian tanpa kakontrol hiji waktu jelema bisa ngakunaon Nabi jeung aku itu sahur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tetapi urang alhamdulillah nu mawi tadi awalna dikatakeun akulah urang pangbodohna urang pangteutia supados naon lulus dina thariqah. Jangan tentu sadaya dina thariqah bisa lulus, tetapi cacat dina thariqah encan bisa komo lamun nun di sana di Suryalaya Tasikmalaya. Urang sadayana ayeuna muncul belajar nambah sagara lautan anu jero yakni menuju belajar dina thariqah wajib khusus anu genggam urang sadayana thariqah qadiriyah wa nasyadiyah. Namun saat-saatna beresna kontrol di sadayana Ibrahim waktu malam Jumat karena kemudian Jumat di kampung Puiwan orang sadayana nyata kasana pun emak ini pasir bani Sotako kasana Bapak Ustaz Nanang sang Ustaz Nanir Ustaz Nanang meroskan gendung Bapak Sotako anjena sebagai Iwan Toriko Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Kebahagiaan Nabi lain bahagia pun maafna, tetapi bahagia Nabi baras bahagia pernah ditalkir dalam Suryalaya. Sarang anjana kantos manaki di Pak Agus di Putra. Alhamdulillah kesana kurman dipaksa di baras kapungkur 2 tahun kapungkur hayu akhir berat sifat maaf gitu. Bahasa 2 tahun kapungkur hayu akhir berat kabur sahabat tarafin hukumnya fardhu ain seperti bahasa alhamdulillah. Ajarana kamarin anjur kami hukum Jumat terus pada serang bangga kami mengatur kami Jumat ayat ibadah kalau dengan sadar sadar penting singkat sanad iman Islam ihsan. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kenangan atau kenalan sekarang jalan asparinya khusus dengan jalan asparinya sekarang menurut ini masih akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Untuk teman-teman iklan jadi saya biasa hadir kalau teman melakukan sebelum berjelaskan Islam video dalam kaji dalam keterangan kaji keterangan tentang saya biasa mengucapkan Islam video. Nah teman lakukan saya biasa yang dulu guna alaga yang dulu memperkuat mempertahankan agama Allah. Dengan mempertahankan agama Allah dengan melalui kalimat tauhid, kalimat ikhlas,
kalimat samadul jannah, kalimatul dunia, kalimatul taqwa, kalimatul hak diucapkan hak dan hak disimpan yakni kalimat la ilaha illallah. Atau ketua yang berpegang sebenarnya yang selalu menjaga kaya tempat yang jelas segala kesibukan dan menjadi sesuatu yang keputar yang jalan waktu kata Nabi faktor sanes yang jalan terbiasa mengeluarkan sanes. Alhamdulillah kadir kontrol itu ketua lembaga dakwah baru ketua di Naksabaniyah Pondok Surya Raya wilayah Kabupaten Sumedang. Mugi urang sadayana dideudeu panjuna atau dideudeu para penasehat sadayana kami kiat ngamalkeun bagi ngamankeun bagi ngalestarikeun swarga qadiriyah wa nasyakabiyah. Margi kalian pribadi siap di mautan ilaha wa lamun geus narima kalimah la ilaha illallah supaya pasti insyaallah karena panjang jeung pondokna kahirupan jalan dunia tanpa la ilaha illallah saja. Insyaallah urang saperti belajar istiqomah ngamalkeun kalimat la ilaha illallah sesuai dasar tina ilmu anu aya dina Al-Qur'an, ilmu anu diwajibkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa hadis maka para sareng tolakul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimin. Tadi dinyatakan pada hakikatnya mah para sahabat ilmu di dunia teh fokus hanya ilmu syariat. Dibinanya ilmu anu mencakup karena dawuh Allah ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Kalinya ngindukna teh hei jalma-jalma anu mimankeun eta jalma kabeh ka Gusti Allah ya ayyuhalladzina amanu udkhulu ya bil amar kalimana amarna sanes wenang tapi wajib udkhulu kudu asup anjeun kabeh tuh fisilmi dina agama Islam kafah keseluruhan. Jadi keseluruhannya mencakup syariat, thariqat, ma'rifat, hakikat. Jadi upami urang henteu mencakup kanu memae disebatan sakali deui bilhilal syariat, thariqah, ma'rifat, hakikat. Upami urang henteu mincet dina keseluruhan ilmu eta urang acan kafah. Hamun urang acan kafah. Naon margi encan sampurna. Karena simkuring ningali nanti tafsir asron kunci na jelma hoyong ka surga, hoyong asup ka surga umum, hoyong asup ka surga darajah. Kuncina kudu nyepeng tilu ilmu. Kudu nyepeng tilu ilmu adalah hiji ilmu syariat, dua ilmu thariqah, tilu ilmu ma'rifat. Baru saur Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kita jelema tiasa ngambah jalan kana surga darajah. Sabi ustaz can ilmu hakikat asal tilu kedah tiasa karangkum ku urang sarana kaos ku urang sarana ilmu syariat seperti mana dohir. Ilmu syariah adalah ilmu dohir. Nukuma ilmu dohir seperti seorang sholat 5 waktu, sholat berumpi, mawas Al-Quran. Perkara-perkara anu dihukuman zahir itu adalah ilmu syariat. Seperti tadi Ustaz Injat mawaskan Al-Quran dengan lagu 2 lagu bayatin sarang hijaj. Eta ilmu syariat lebet nanti. Entah acan lebet karena ilmu thariqah teh acan. Baru ilmu syariat. Itu tadi diawaskan. Terus tawasul seterusnya itu baru ilmu syariat. Berarti masih jauh hoyong lebet karena surga darajat. Karena kudu masuk karena nomor kedua yakni ilmu thariqah. Bahkan saudina kitab Surah Asrar bahasana
anu kahiji disebut zahirus syariah minal amri wan nahyi wa sairil ahkam. Nu kahiji disebut ilmu syariat adalah termasuk dohirna syariat, yakni tina marentah kana bener, nyare kana salah, jeung tina sakabeh pirang-pirang hukum, baik hukum munakahat pernikahan maupun hukum jual beli maupun hukum ibadah sakarupa, itu masukna ilmu syariat. Jadi hukum dohir disebut dohirus syariah, dohirna ilmu naon syariat. Hiji eta. Anu kadua, urang berusaha sate kapolah kedah naik kana ilmu kadua, yang disebut ilmu thariqah. Nu disebut bagian thariqah adalah batinuha, jerona syariat. Jadi upami urang ngaos ilmu thariqah itu adalah ngaos ilmu batin syariat. Tadi dohir syariat. Dohir syariat marentah kana bener, nyare kana salah, jeung apa kana hukum-hukum. Rukun sholat, syarat sholat, fardu wudu, syarat wudu, pembatalan wudu, hukum cai najis, cai anu mutan najis, cai anu suci, cai anu nyucikeun, beten. Aya cai suci, aya cai nyucikeun kitu nya. Aya cai najis, aya cai mutan najis, beten. Eta kenapa paham? Eta baru dina dohir syariat. Tapi teu acan tiasa nuntaskeun bisa masuk kana surga Gusti. Itu kata Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sesuai dawuhan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Nah, jadi urang sadayana ayeuna nuju belajar dina ilmu thariqah, yakni berarti ilmu batin syariat. Nu disebut ilmu batin syariat itu adalah ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf adalah diwadahan di antarana nyaeta nu termasuk ilmu tasawuf adalah berthariqah. Maka hadis ngedawukeun ad-dukhulu fi sufiyati fardhu ainin. Masuk kana ilmu tasawuf teh hukumna fardhu ain. Berarti lamun urang masuk kana ilmu thariqah berarti hukumna fardhu. Nah, pertanyaanna, ari salat fardhu ain? Oh, fardhu ain, salat fardhu ain. Terus ari masuk thariqah fardhu ain teh? Fardhu ain. Pek aya jalmi seandai-andai berbicara dah. Nah, mulai dah. Seandai-andai bicara jalmi ka urang dah. Naon masuk thariqah. Seandai-andai eta jalmi dah rek naon salat. Karena hukum dua ieu fardhu ain baten. Jadi lamun cek jelema naon masuk thariqah, seolah-olah cek eta jalmi naon salat. Kitu eta teh. Lawanna eta teh kitu. Berlawanan dalilna rek naon masuk thariqah, seolah-olah cek eta jalmi rek naon salat. Kitu. Berarti geus nganapikeun kana kewajiban ti Gusti Allah. So, nu dijelaskeun masuk kana tasawufna hungkul fardhu ain. Sedangkan thariqah adalah itu sebagian ilmu tasawuf. Nabat masukna ilmu tasawuf fardhu ain, idla yahlu ahadun min aibin au maradin qalbiyyin, karena manusia tidak akan lepas dari cacat dan dari sakit hati, yakni penyakit hati. Ilal anbiya'u, nu teu gaduh penyakit hati malintang ti para nabi. Di bawah para nabi mah sadaya gaduh. Nu mawi didinya dina thariqah urang belajar benar jeung ulah ngakur. Nah, saya urang teh nuju belajar benar jeung ulah ngakur. Benar. Itulah belajar la ilaha illallah. Upami urang teu kadinya rek berusaha sate kapola hayang ulah ngaku bener, dah susah terkena ngaku bener wae. Kalau mun teu akal mah tah bisa. Loh, ban ulah kita. Mulai setan ngaji juga. Jeung dina syariat teh kitu Pak Ustaz Hendra. Digodana dina syariat mah tingkatanna teh ku setan teh was-was. Jadi dina syariat mah setan ngagodana teh karena kawaswasan. Nah, seperti kieu was-was teh asa mulus asa model wudu contohnya berarti geus wudu asa mulus asa anu geus wudu cepat mereka takbiratul ihram sekali, dua kali, tiga kali abdi gitu saya sebut terus bahkan cikene saking panik ku kanyeri gitu
Takbiratul Isya eta aya aturan sakali 2 kali 3 kali teu beres. Karena di jerona kusut hopina ajeun panyakit. Jadi kus entong nyarita batur, pamali nyaritakeun batur. Lamun dina thariqah jangan berbicara tentang urusan batur, lebih baik berbicara tentang urusan pribadi. Bagus membuka keaiban pribadi dina thariqah, itu hebat. Allah resep pisan ka jalma anu ngaku salah. Allah teresepeun ka jalma anu ngaku gitu. Ya semoga iso ngabukakeun keaiban sorangan, berbicara belajar ngaku kana kagorengan. Da barang teu bisa ngaku kana goreng teh. Nu dia aku teh hadena kan goreng ku mulia aku. Ku batur digoreng-goreng kan. Goreng gitu. Jadi dina tingkatan syariat setan was-was. Dina tingkatan syariat. Jadi lamun teu naik kana thariqah was-was moal cageun. Karena was-was ceuk bieu digodana pikeun jelema anu neme asup kana syariat. Alias dohirus syariat. Karena dohirna ilmu syariat. Ya, engke naik kana thariqah. Engke teh pausadana teh digoda deui tah. Dina kelas naon eta? Thariqah. Dina kelas thariqah tingkatanna naon? Setan dina thariqah ngaku nabi jeung ngaku wali. Saudara mulai jadi suka ngaku masjid kadang-kadang. Hati-hati. Geus dina thariqah makin tinggi ngamalkeun thariqah, siap-siap nu nyelikeun kana batin urang sadayana adalah hiji waktu eta jelema kasaking ku ketinggian tanpa kakontrol hiji waktu jelema bisa ngaku naon nabi jeung aku itu saur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tetapi urang alhamdulillah nu mawi tadi awalna dikatakeun akulah urang pangbodohna urang pangteutia supados naon lulus dina thariqah. Jangan tentu sadaya dina thariqah bisa lulus, tetapi cacat dina thariqah encan bisa homo lamun sok enak kieu. Cenah ceuk sadari atuh maning henteu aja kan. Mun teu berthariqah we nya ada orang ka teh ya. Gitu. Hageuna berthariqah hese oge ari dikeureuyeun mah contoh leumpang ka Gunung Kasepan atau ka Gunung Geulis. Ditinggal di Gunung Geulis luhur. Tapi dikeureuyeun apa ya ujang sutis teh ketua teh leumpang ka Gunung Geulis. Eureun deui da sampai leumpang deui eureun deui. Ngan saking ku terus-terusan jatuh bangun lila Pak Ustaz ujang sutisna aya di puncak gunung. Maka gunung dihandapkeun mumun jangan. Nah, gitu. Berthariqah sulit, ulah dianggap gampang. Cuk sa berthariqah gampang. Gampang sote masukna. Ngamalkeun mah kabeh. Ngamalkeun mah teu gampang. Emangna gampang salat awal waktu teh gitu.